Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah barudak kelas genep, ayeuna patepang deui dina video pangajaran anu bade medar materi-materi pangajaran kangge persiapan hideup ujian sekolah bahasa Sunda. Prak ayeuna ku hideup simak video ieu ti ngawitan dugi ka akhir. Sateu acana ngawitan urang sasarengan aos basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nangtukeun kacindekan atanapi kesimpulan tina eusi bacaan. Aya cara-cara nangtukeun kacindekan tina eusi bacaan. Anu kahiji, maca dina ragam intensif sadayana eusi bacaan, ti ngawitan dugi ka akhir. Kadua, tangtukeun ide pokok tina masing-masing paragraf dina teks bacaan. Tilu, simpulkeun eusi bacaan dumasar ide pokok sadayana paragraf. Contona hideup regepkeun cutatan biografi salah sahiji tokoh Sunda, Pangeran Kornel. Pangeran Kornel. Pangeran Kornel sasauran, wireh anjeunna banget kaabotan upami rahayatna keukeuh dipaksa, neraskeun pancen nu tebih tina kamampuhna. Anjeunna langkung suka dicopot kalungguhan sarta nandangan hukuman, tibatan dituding yang sarakeun rahayat nu teu tuah teu dosa. Pamustunganana Daendels panuju kana pamadegan Pangeran Kornel, sarta ngawidian usulna pikeun ngirim pakakas nu merenah pikeun nugar cadas. Kawantun Pangeran Kornel ngalawan pangjajah zaman harita, estu taya bandinganana. Kadeudeuhna karahayat nu kedah nampi panang tayungan anjeunna ngajantenkeun tekad anu pohara kuatna, teas lir cadas nu jadi panghalang lajuna ka hayang Marsekal Daendels. Kacindekan tina eusi bacaan nyaeta kadeudeuhna Pangeran Kornel karahayatna ngajantenkeun tekad anu pohara kuatna pikeun ngalawan pangjajah. Nangtukeun ide pokok tina hiji paragraf. Ide pokok atanapi pokok pikiran nyaeta ide utama tina hiji paragraf. Pokok pikiran sok disebat oge pikiran utama atanapi gagasan utama. Pokok pikiran dina hiji paragraf biasana aya di awal, di tengah, atanapi di tungtung paragraf. Langkah-langkah nangtukeun ide pokok dina hiji paragraf nyaeta: hiji, baca sadayana paragraf sing taliti. 2. Titenan unggal kalimah ti mimiti dugi ka tungtung dina hiji paragraf. 3. Cirian ide pokok dina unggal paragraf. 4. Cirian informasi penting dina unggal paragraf. Contona hideup regepkeun paragraf ieu. Pelestarian cagar satwa nantu di daerah Gorontalo ayeuna beuki kaancam. Alesanna nyaeta aya panambangan emas ilegal. Aya ratusan panambang ilegal. Ide pokona dina paragraf eta nyaeta ancaman pikeun konservasi atanapi pelestarian leuweung di cagar alam liar nantu. Sinonim sareng antonim. Perhatoskeun kalimah di handap. Hiji, danu mah calakan gampil ngartos kana pangajaran. 2. Danu mah pinter gampil ngartos kana pangajaran. Kecap anu dicetak ka gigir dina kalimah di luhur mangrupakeun kecap sinonim. Sinonim maksudna kecap-kecap nu mibanda hartos nu sami. Ciri-ciri kecap anu sinonim nyaeta: hiji, kecapna duanana mibanda makna nu sami. 2. Kecapna duanana kedah tiasa ditukerkeun dina konteks kalimah nu sami. Perhatoskeun contoh kalimah di handap. Hiji, kerja bakti teh dilaksanakeunna ti mimiti tabuh 7. 2. Kerja bakti teh tabuh 10 oge tos lekasan.
Kecap anu dicetak kagigir dina kalimah di luhur mangrupakeun kecap antonim. Antonim nyaeta kecap-kecap nu maknana sabalikna. Ciri-ciri kecap anu antonim nyaeta hiji, duanana kecapna teu tiasa ditukerkeun dina konteks kalimah nu sami. 2. Duanana kecapna mibanda hartos nu sabalikna. Materi salajengna nyaeta aturan ejaan nu bener. Huruf kapital. Huruf kapital diantarana diserat di awal kalimah, nami jalmi, nami dinten, nami sasih, nami jalan, nami kota, sareng huruf mimiti dina petikan langsung. Pangantet atanapi kecap rundayan. Kecap rundayan nyaeta kecap anu wangun dasarna atos ditambihan ku rarangken. Aya 3 rarangken hareup nyaeta di, ka, sareng ti. Contona, kecap dasar ajar ngangge rarangken hareup di janten diajar. Kecap dasar cabut ngangge rarangken di janten dicabut. Kecap diajar sareng dicabut mangrupa kecap pagawean. Dina nulisna biasana dihijikeun. Ayeuna hirup regepkeun contoh kangge rarangken hareup ka. Kecap dasar bawa ngangge rarangken hareup ka janten kabawa. Kecap dasar tincak ngangge rarangken hareup ka janten katincak. Kecap kabaca sareng katincak mangrupa kecap pagawean. Dina nulisna oge dihijikeun. Salajengna contoh kangge kecap rarangken hareup ti. Contona dina kecap dasar balik sareng tajong. Kecap dasar balik ngangge rarangken hareup ti janten ti balik. Kecap dasar tajong ngangge rarangken hareup ti janten ti tajong. Kecap ti balik sareng ti tajong mangrupa kecap pagawean. Kecap pagawean anu ngangge rarangken hareup di, ka, sareng ti nulisna dihijikeun. Tanda kurung. Tanda kurung diantarana diangge kangge ngahapit tambahan keterangan. Umpamana wae kangge nerangkeun wancahan. Contona kangge tanda kurung nu ngahapit keterangan tina wancahan, hideuk titenan contoh kalimah ieu. Di sakola Danu diayakeun UKS, Usaha Kesehatan Sekolah, anu diaping ku patugas di Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Istilah pakasaban. Pakasaban atanapi patukangan nyaeta pidameuleuan anu dilakonan ku jalma pikeun nyumponan pangabutuh kahirupana sadidinten. Pakasaban urang Sunda di padesaan seseueurna teh tatanen, nyaeta ngagarap sawah, kebon atanapi huma, ditambih ku miara ingon-ingon. Benten deui sareng urang Sunda nu hirup di kota, pakasaban nu dilakonana seueur rupana. Aya nu janten padagang, buruh, pagawe swasta, wirausaha, sareng sajabina. Salian ti patani nyaeta istilah pikeun jalma anu pagaweanana tatanen, dina basa Sunda dipikawanoh istilah pakasaban sanesna. Nu dina jaman kiwari tos langki digunakeun atanapi disebatkeun. Pikeun nambihan pangaweruh hidup kana istilah pakasaban dina basa Sunda, teungeutan istilah-istilah pakasaban ieu.
Ragam basa loma sareng basa hormat. Titenan kalimah-kalimah ieu dihandap. Hiji. Lamun aya di kebun binatang mah, pan urang babari rek ngelongok si paser teh. 2. Si paser teh urang pastikeun wae ka kebun binatang. Kalimah nu kahiji ngagunakeun kekecapan basa loma. Nu digunakeun saumpama nyarita jeung anu wanoh, sapantaran atawa sahandapeun. Kalimah nu kadua ngagunakeun kekecapan basa hormat. Nu digunakeun saumpama nyarita jeung saluhureun atawa sapantaran, boh anu wanoh atawa henteu. Barudak dugi sakitu materi nu dipadarkeun dina video pangajaran ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat antara